urang gede jasa ka kaula nepi ka pisah masta sakasal jasanya datang gacara hutang lala bayar lala hutang pati bayar pati tah ganti hayang sikil kurang ajar dan iya barang kau ningaku ingkang Ibu Dewi Pertiwi ingkang putra ngalompuk di palaga juga mambandila tangan kembali mambandila tangan kembali mambandila tangan kembali manggulingan mambandila tangan kembali manggulingan mimiti layang rana elayuan anak ibu nong saya kuat salajan mati sadina pilu bitu ya kasakten Ibu Dewi Pertiwi turunan aki hidup pegawan kawana anu pilih tanding susalawan waras tina kaning mulia tina mandan waras sajati ning baluyah urip lilir marwangun kaya ngimpen sar lir saremong salanyep ngemat bayu kangin dora kunaon kawan perang kusaha ku Gatot Kaca naon Gatot Kaca wani kahidep ngabela Rakana Bu saha lanceukna Jong Biraji putrana Prabu Arima Almarhum dan naon sauna nyanak nagara Pencandani anu kapungkur ditabut ku Kangjeng Rama sareng ku Prabu Pemanalaka surat Kangjeng Rama mertua namun inget wae nya barang sakitu dinya teu kudu mah geus poho da geus lila mun panjang-panjang teuing ingetan teh nya ai bae kumaha Gatot Kaca maksa paman Mega Budara dugi ka mati Mega Budara mati
Nuai putra panjenengan majeng. Rumah sudah pugu Gatot Kaca tukang perang sanes taming putra panjenengan. Tong makasih lawan. Naon atuh Gatot Kaca? Nganukun lurah tamtama sedangkan hidup maraja. Ditingali indung naon menang ka ibu. Aina bapana nganukur Arya Bima. Lamun dibandingkan sareng tuang Rama. Raja Dwarwati. Kakasih ini dewa. Lawan Tuman tong negara Omer di sini ada ya. Tayang turunan Kusuma Remesing Madu Tata Singanda Nawari dihina keturunan buta Diu munyaho akina si Gatot Kaca naon atuh jeung blak lih bisa ayeuna malawan deui bakal ngabantu asup kana kurungan hidup mancing maring wagar bandira mancing maring wagar bandira dadi aku sanes kekuatan Suteja tapi kekuatan Pertiwi Gatot Kaca Pinokon Gatot Kaca teh kagungan sabda pangrung sabda carita pangrung tiasa kakuping kusaha wae anu disangap ku Gatot Kaca ai Gatot Kaca teh tukang sumujud ka ibu atuh sabda pangrung kadang Kusuma ngayuratna Dewi Waraharini enggal Marius naon kajadian di Palaga Juda waspada Dewi Ranggaton mang waspada waspada Dewi Ranggaton iya putri gelis garba dalam kampuhannya Sutrajenar ayah Sutrajenar asa waras tina kaneng baluya tina mantan yeka kemencin de bulung waras lilir ia marwang kaya wong impen sare
Ben Sari Lihir marwangun kaya memimpin Sari Dirasar Musalanya Tempat payu paling munduran Kunaon Raden kawan Prabu usaha ku Kakang Suteja ulah boga rasa eleh ku Suteja lain ku Suteja tapi dibantu indungna Pertiwi tong sienda moal aya bedana kanyah ka anak mah kitu Pertiwi nyaheun ka Suteja komo ibu ge nyaah ka hideuk anakna jeung anakna indungna jeung indungna pemake jeung munur sasiku ngejat satapak tonyong kuit bulu salamar ulah ngejat satu nyangpeas ibu taningna manjing maring guagar banira loloro nadiat lagian dinglawan sanes kakuatan Suteja Gatot Kaca nanging Pertiwi sareng Dewi Balaari Gatot Kaca jadi kuat kieu kakek aya naon paina dan dibantu ku indungna moal aya beda nakanya sampean ka Suteja jeung kaula ka Gatot Kaca warah taboga anak teh warah make jeung nganih kerajaan Batur lain nganih kerajaan Batur eta teh nagara nu pun lanceuk Kakang Prabu Arima almarhum ditambut ku Raka Prabu Kresna salaki saha tah memang salaki sampean nama kita Raka Batara sebutnya Prabu Kresna menuju gaya naon-naon anu nginjem nasaha kapan salaki sampean jeung besan sampean dicopot ku Jong Wiraaji kala dibinasa nya anak kaula boga hak ngagugat da keluargana tapi anak sampean temikeun sabab jadi raja gumantung kapatihna anu salilana murka mawa kana karadikalan jeung kasalakahan matina mega budara lain ku anak kaula tapi ku amal bernage ngesek-ngesek kesalahan Batur usaha mah tina jalan naon we asal ulah tina jalan bener tina naon anu urang ngabela anak jeung anakna indungna jeung indungna nya tina naon sakahayang sampean kaula bakal ngaladenan haling ibu deuk larung haling haling Raden ibu deuk nganteur ka hayang Pertiwi mangga so hayang nyawa arimi
sarebu muaya tilu selaksa muaya dua saketingan hiji-hijina putra Kangjeng Rama Begawan Eka Warna perang pupu perang dedali tong make loba cari tegera singgil boleh singgil. Pasti ketitik wong ala pasti kepara wong bener pasti katakan pasti katakan kurang mantap itu muka tuan nama lain lawannya nasi hari mau meturunan buta awewe gak tidak buta apa beda pedas bilang aku
ku anak ibu teka tinggal meninggal dia meni arang gitu. Nah, awe-awe begitu ibu tamak kumahanya. Ayo, ayo, promosian anak ibu Raden pertiwi bebeja ka Prabu Kresna ibu ge bakal wawartos ka tuang rama kakang Bratasena inungna jeung inungna papana jeung bapana akina jeung akina teu naon da ngabela bebeneran omah Kresna kaget kasumpingan Dewi Pertiwi sinaran ingkang putra tangkoda Kresna mengadep mungkin jagat natanira mintonaken ti wikrama wibu kadia kala mereju Kresna Kresna wiku kokang kiloka ayana tolong aya nungha nagara diawut-awut paman mega budara papati anu ngabela anak kurang ditelasan patina Gusti Gatot Kaca tong rusuk dek nanya anak akan suta jakal sok Raden supaya perjalanan bohong sekali marakung wiswano pisan dadaya tumrangan pada rumah Rama Dewaji kumaha pangayari kawit nama kinuju magelaran di karaton trojotaya tamu jenengan anak Arya Jonggira Aji nyanak surat naon eusina surat panganteur ti Gatot Kaca yen eta teh jenenganna Jonggira Aji putrana Prabu Arima almarhum ai maksana bade nyanak nagara Pringcendani na candi pulang tah can kurang aja surat geus dipulangkeun aya 20 tahun lami na candi pulang tah can mangka baheula amang ngeujeunna kurang ajar bagi paman ulah percayakan kapati raja kudu tegas tina jalan anu bener ke kepentingan negara bangsa ngerti leuwih bahaya mun sagala muhun sagala iya candi pulang can sanes kitu kumaha Jonggira Aji maksa alasan paman mega budara tilas ngawangun wajar lamun dituntut ya amat janji dek mangbangunkeun boro-boro di alusan atau digorengan di alusan santang tu narima nu boga nalinueun eta kudu dibangun boro-boro make kudu mentak ganti karugian lamun urang nyewa tina 20 tahun dimanfaatkeun hayang naon tina hasilna eta nagara coba kaileungan dikamanakeun da ditu anu mawi Jonggira Aji dibalangkeun Gatot Kaca mah dugi karuna mah pasti da Gatot Kaca bener jeung jujur nah halain dibikeun
Saur paman Mega Budara. Iya mah raja lain nanya ka Mega Budara. Sudah aja. Iya, bapak maneh anu nanya. Naon sabab tadi pelanggan? Saur lain saur raja mah langsung raja. Dede teuing Titik pakai ha cicing. naon? Naon secaki? Naon cicirilan? Jeung sirikeun kalakuan awewe teh bener. Paman Mega Budara dipaehan lain. Paling Mega Budara dek maehan ku Gatotkaca dibalikeun perkara. Ama percaya pisan ka Gatotkaca leuwis lamun sit anak ama jiga Gatotkaca. Henteu jiga bapa maling kieu ye. Cicing. Pira kubada tega anak urang dihina Ku kalakuan lain Gatotkaca nu ngahina. Anak urang teu nyaah ka diri. Cing dedeh ka diri, cing teweksa ka diri, moal aya di nikahnya ka diri, iwa urang anu boga naon-naon teh randang diri anak itu diri ulah teu diruksa. Da lamun diri naruksa, mah urang boga naon-naon eueuh gunana sudah aja. cicing. Barang kau ningaku begawan eka warna ingkang waya disik-sikan sanes ditulungan kuramana. Mamba nira pangademang. Mamba nira pangademang. Mamban tangan kemangewuk mangguli ngan bibit wilayah. Wih kuyalinuhu menekung kang mahagung panita acara brahmana munajat kang maha kawasa. Resi kang sakti mujasmiti dunuging kang maha suci. Lumuti kang maha suci. Barang nuhi tenang migawe bambarang. Nah, Kresna, kau letengan hiji-hijina boga anak dia disik-sikan geus pugu kau lete ku tatangga meminantun kawana lestre min nantu ekawana gesang ngada anak kaulah boboheun belah. Ayeuna di nomor 4 pek da anak kaula ridho datang teratang tuh sok asa anak kaula ridho ai ka anak mah atuh Kresna aya paribasa hadirnya aku hadirna gorengnya aku goreng sanajan Gatotkaca jujur anak batu sanajan anak sorangan salah tetap urang kudu tanggung jawab kulantaran tenulungan kaula asup kana otak minantu kaula manjing mari buangan manjing mari
kalebetan begawan kawangan di dia pabedol-bedol cek bener nak Kresna Gatotkaca kudu dibela Jepang ngajak kawangan sanajan lagi kenaon eta mah anak deuleu cek bener nak Kresna sanajan memang Suteja putra tapi bebeneran mah terpilih kasih pangajak kawan ke anak pahadenya ku hadena gorengnya aku gorengna sama anak getih sorangan kumari bener sareng salah kebandingan anak hiji 40 aikana bener mah pribadina Kresna aikana goreng mah setan 40 ngahayu-hayu kalawan ngarong-rong di mana wae datang jati kasilih ku Junti Kresna kasilih ku Eka Warna kirirangan tika ayeuna mah kieu besi teh nya Gatotkaca dipaehan Pak malah amat nyieun pipati dan dek ngareka perdaya reka tipu perdaya muslihat dek tipu anu muslihat supaya caina herang lautna beunang supaya Gatotkaca mati teu kanyahoan ku ama lamun Gatotkaca mati ku cakra kanyahoan tapi lamun mati ku jimat anu seden ayeuna ama mumpung dipercaya ku dewa deuk ungah ka sawarga deuk menta mati Gatotkaca dada tuang rama mah kitu ka ibu ge kitu teu aneh deui polotot lila-lila mah tos sadar ngalewe ka ibu ge tagingnya namanya kahartosen ku tuang nama ayeuna kantong ngadadangu ke urang mah jam sabaraha modalna si Gatotkaca kitu gitu ampun ke naon rujit ting kadahuan boga lanjut eta tadi geus genah kana hate mata kaula syuri susulumputan merukankan Pertiwi pada dibantu tolong anak kurang diserang ku kalakuanana bray ngan kaula teh sak kila jika aya bayangan anu teu paruh di luhur jeung aya nu kadenge ku kaum Pertiwi tupeureun mah amat teh ku babaturan pandi kapal basa Pertiwi meunangkeun hideung Pertiwi meunangkeun ieu bawa saha ieu nu ngomong tapi nah jadi robah aya naon ieu teh waduh cila kapaksa kaula kudu kasangar pamujan supaya Gatotkaca salamet tina ancam bahaya aya naon Kresna bade nguningakeun kajadian di Marcapada Bratayuda parantos di ngawitan saha anu ngamimitian ngalampahkeun Bratayuda Gatotkaca naon sababna pun anak direbut nagarana mega budara dipaehan ayeuna pun bocor nuju di udag-udag kapan hidup teh diberi kawasaan hidup teteh sing Wisnu aya hak ngebantu dewa tembak Gatotkaca anu mawi cakra ge teu mempan kana kunaon supados Gatotkaca mati upami Gatotkaca teu mati jadi Bratayuda
memang lamun kitu mah perlu ditamatkeun riwayat Gatotkaca aya pipatin Gatotkaca ngan sakresnaeun anu kulunya naon yang jimat lingga kencana boro-boro kena kana jasana kena kana kalangkangna pasti bakal mati tak ieu jimat cinanda kumamat paduki ngalaras tinampangan cinanda kumamat paduki ngalaras tinampangan yang pramesti maglaran lengah wonten andana andini andana andini bayu bayu tayu pipatinana boro-boro kena kana jasana kana kalangkang mati kumari aya begawan kawarna dina otak kasna atau di ligar tanpa pamit dacan di pasar ke dia lingga kencana di cewang di cadak mapur Mas pada tegera karton jaga kagak di guru Bang Mas pada gani aira karton ay sampean dalam orang iya lawan hatiku ya kan aduh ay sampean gagah banget iya dadah teuing ngadi guru kabina-bina di guru jadi marah bang sampean ngaluaran kereta lingga kencana di guru sakedah nama disumputkeun tur dibuni-buni manawi akang teh dicepeng keneh geuning bisa dibomohan bukresna dina padangan sampean buah-buakan jika nama kesana teh bakat ku atuh hari sampean gagah bakadah nama dibuktoskeun heula kapan akang teh kabayan dewa kabayan teh utusan dewa nu utus kang cil buktikeun heula nya Gatotkaca ngadegeun Bratayuda sakit tentu upami Gatotkaca nya ngadegeun Bratayuda tapi upami Gatotkaca teu nanaon kresna dijieunnan urang kababawa di dieu ai Gatotkaca teh anu ngasuna saha lanceuk urang Kakang Semar Gatotkaca cilaka bakal aya Kakang Semar tadi sakinten Kakang Semar nawungkul eta tos palaputrana anu tilu ngiring lieur akang mah cing rarayah kadi aduh cing rarayah Gatotkaca mati ditaros kunaon batina kulingga kencana dusaha nu urang ai Gatotkaca dulu ngasuhna Kakang Semar terus ngamuk Kakang Semar sakahyangan buya keun Kakang Semar ukur ngamuk tapi putrana ngiring barang-barang berharga moal kanyawan areueuh akang mah paur baheula ge bidadari aduh tobat kusigareng mah kawacanda di muka murukankeun teh naon kawacanda di muka tiap naon-naon lung kadinya runtah-runtah breg kadinya namurukan ke pamicenan runtah terus bidadari sok sia lamun teu dipencetan aing dipaehan atuh bidadari teh ngarajengan jelema kitu
Aduh, nyaka, aduh Paula di guru. Sampean gagawat tapi mau Paula kan di guru. Sakitan naik kakang semana mukotan Paula maka masih garing kasar. Pantau tadi tulisan ini. Dewa Gendeng. Wah, apa tuh saya era? Paula. Tahu nggak di guru era di guru. Nggak tadi tulisan wibawa wah era udah nggak dulu mau lah di guru cuman raka tampar dinastik kesening yang tumampar ia lingkat kencana lempeng karena jasad Gatot Kaca nemasin patit lemekaning pelaya aduh Gusti ampun tanteingan nasib diri Gusti mampus sampai muanyang kakak kaula wis baik sudah dah ngadak-ngadak bumi alam hium kayana nepanan petekanyahuan surga sasatuan anu hirupna di luhur jika anu ngartos nyiuhan babatang Gatot Kaca katung lirik daya hujan tadi nang ada kadakon corong di paling kulon nak kada jasad Gatot Kaca Balai Bandung asa sumung pancan iti sepi jempling pamangkang asa longkewang Balai Bandung asa sumung kubuna pahlawan anu kapake kurahaya sarang negara kakang Gatot Kaca mati kunaon wae ayana naon anak kakang Gatot Kaca mati tinggali dulu manurang kunaon deui aduh aya anak anu di batana anu mati mati simak di sareng tadi cikabugang Bapak masuk ribut bumbu nu ngabagikeun hadiah juara kahiji jeung juara kadua gogorowokan Sepira cenah aya manuk ngagimung di luhur dek sok inget da boro-boro urang manuk ge lamun aya awewe keur manis sok ngagimung tinggali di batanangan nanti pakai jenting bapak weh pakai jangan juga aduh berat nyuhun berat tanggung jadi abdi tanggung nanggung dan nyuhun Ridho aduh bapak diri terus kamu di batanangan mau tapi kukulah
Aya naon cenah? Agak tersangka pada patulai sarang Nabi Adi Marido dibangtan juragan anu kedah mati di palagan Yuda Gusti Abdi Ridho dicabut umur gerak utus dua malaikat gerak cabut umur abdi lalau. Nah, sajalah masyarakat berkemanu nyabut. Naon? Dasar ahli mehek kumpul. Naon? Nyakan bae da jelema bakal jadi mayit. Jangan Kakang Gatot Kaca gare juragan anom gare juragan anom cepot udang apa udang siapa naon ieu teh mlong kana taung Cipanon bisa kana punuk aya nu kana taung naon ieu mlong kosta wae ka ulun malah mungkin mun Cipanon teh parang jeung ciki udang dewala lain neng ku bajuna neng sote kuring matku calanganna lain neng ku lucuna ka pahlawan neng sote ku jasana jeung ku belana ngapalan kagigil karo ngapi kanu gelistan dayang Tresnawati ni masar ku hati panggaringkeun panapingkeun ieu incu putu anu kanu damel terus biar lalele si lain pantas dinu maut tetembangan hari abdi bapak kapahlawanan lain neng ku bajuna neng sote ku calanana dewe kok nyahokan si siniran lain calana lain neng ku bajuna neng sote ku kamejana lain neng ku lucuna neng sote ku jasa lain karena calana tak bilik ku santet ku naon pak ayah nu ku santet sa si garen aduh keranom aduh udah ya punanak nun nah teganyawan nah kumaha kapan tadi teh nuturkeun urang dareng halina di situ teu ngahalangan Ren iya Ren epot itu bisa ada Ren Cingat kena kewajiban Ren